Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru bahasa Sunda anu dipika hormat Ibu Novi. Sareng rerencangan anu singkuring cinta sareng reus. Hayu orang sami-sami ngadoa puji sinareng syukur orang kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kusabab berkah sinareng karuniana urang sadayana tiasa di dieu sasarengan dina kaayaan sehat walafiat. Rarancangan anu simkuring matak reus dina kasempatan ieu simkuring bade ngajelaskeun pentingna ngajaga kelas tetap bersih. Satu acan simkuring lebet kana inti topik urang kedah terang heula naon hartina kabersihan. Kabersihan secara umum nyaeta kaayaan bebas tina kotor, kaasup diantarana debu, runtah, sareng bau. Anu orang sami-sami terang oge kabersihan mangrupikeun bagian tina iman. Janten kabersihan penting pisan pikeun urang sadayana. Sabab salain ngajantenkeun urang betah dina lingkungan dimna ayana. Upami urang kotor maka ibadah urang ka Allah cantangtos ditampi. Kumargi Allah Subhanahu wa taala henteu resep hambana anu kotor. Kunaon make penting ngajaga kelas tetap bersih? Pasti urang sadayana hoyong lingkungan anu urang tampatan dina nyaman sareng bersih. Komo deui sakola tempatna milarian ilmu sakaligus ngarangkap janten bumi kadua kangge urang sadayana. Janten urang sadayana kedah ngajantenkeun tempatna raoseun. Beresih sareng rapi sabisa-bisa. Kumaha jantenna upami urang henteu ngajaga kebersihan kelas, pasti bakal ngajantenkeun urang sadayana henteu nyaman kangge diajar ngaganggu pamandangan soca. Sareng tangtosna diajar urang moal ditampiku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kusabab kaayaan kelas anu kotor. Sakapeung urang masih pendak sareng babaraha murid anu polosna osok kenah ngabuang sampah saenakna. Hal sapertos kitu urang kedah lalaunan nyingkirkeun supados henteu ngagaduhan pangaruh anu awon. Janten naon anu tiasa urang laksanakeun salah sahijina urang ayakeun piket kelas anu dijadwalkeun unggal dinten. Sabab kungayakeun piket kelas bakal ngajantankeun urang langkung raosan unggal dintenna di kelas sabab kelas salawasna bersih. Salain eta sungayakeun piket kelas murid-murid sacara teu langsung ditiwarang diajar kangge tanggung jawab sareng disiplin pikeun tugasna. Urang dugi ka akhir baintara meureun ukur eta anu tiasa singkuring tepikeun kirang sareng langkungna nyuhungkeun dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.